dina salatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti. Hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz. Barang dideuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul. Mandul itu bogaan. Nyana salat deui ka Gusti ngadoa deui, ya Allah ya Rabbi, abdi mah tidak mau tahu. Eta doa pohara jasa. Abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti itu dirobah ku Gusti ya bisa. Tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabbi. Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul. Salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan. Abdul Qadir coba tanya ke malaikat bisi teu kadeuleu ku maneh. Lauhil Mahfuz tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir. Geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanana mandul. Kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi ya abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobahkeun ta tulisan. Itu kira-kira tengah doa. Masya Allah kagedep kali. Begitu kagedep kali guys Abdul Qadir ulang ngadoa deui atuh terus-terusan sia ngadoa ieu. Guys, bejakeun gadah we. Dibere anak gitu. Tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 anak. Sebab sia bisi ngadoa deui cenah. 7 kali ngadoa, 7 kali dibere anak. Urang tinggal saminggu deui. Mudah-mudahan dibere panjang umur, dibere sehat, dibere lega hate, sehingga urang didatangkeun ka waktuna menyambut kedatangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Quddisa Sirruh. Insyaallah dibikeun ka detik ieu can aya robah bakal kadatangan ku tamu nu tiaman insyaallah Habib Zaid bin Yahya, seorang ahli thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah sami lantaran Habib Umar Al-Jailani nyana teu bisa undanganana di daerah kitu India, deket India belah dieu. Sanajan nyana hayang ka dieu teu bisa dirubah. Jadi insyaallah urang mati aman. Adapun tamah urusan datang jeung teu kumaha Allah. Penting urang kabehan babarengan taqarrub zikir dumadeheus ka Gusti Allah hayang nyambungkeun diri urang diaku sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz jeung daku selaku umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu geus teu asing deui geus teu aneh deui di dunia Tuan Syekh Abdul Qadir seorang wali, orang
kutub anu karomahna pohara jasa wali-wali nu lain ge pohara karomahna tetapi teu semuncul jeung teu semasyhur Tuan Syah Abdul Qadir Al sebab Tuan Syekh kapanggih waktu keur Kangjeng Nabi Mi'raj rohna nyamperkeun ditaros ku Kangjeng Nabi sahaya cik malaikat Jibril ieu adalah salah sahiji incu anjeun nu bakal muncul engke di tahun 500-400an. Langsung diuk dongkok Kangjeng Rasul nincak kana pundakna. Naiklah Kangjeng Rasul kana buruk. Bari nyarios cek Kangjeng Rasul qadami hazihi ala raqabatika. Dampal suku kaulan ieu aya di luhureun pundak anjeun. Mentak begitu lahir Tuan Syah Abdul Qadir mah dina tak-takna aya urut dampal. Tandana eta teh urut dampal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari urang mah barang lahir orok aya tandaan hideung. Urang ieu tadina liwat ka kuburan haju pinsan di toel jurig. Aya tanda. Ieu tandana urut dampal Kangjeng. Masyaallah. Mantap begitu Kang, begitu Tuan Syah Abdul Qadir diangkat jadi wali, Tuan Syah Abdul Qadir nyarita qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin wa waliyatin lillah. Dampal suku kaula ieu aya di luhureun pundak seluruh wali Allah baik nu lalaki maupun wawal. Seluruh wali aya di bawah tapak suku Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Oh, lain lalaga. Seluruh wali di bawah dampal sukuna. Du kuku bahagia moal aya nu bisa ngaleuwihan kan. Walah karomahna nu geus pohara jasa. Di berbagai kitab karomah Tuan Syah Abdul Qadir dicaritakeun terutama dina kitab Tafrijul Khatir. Ya awewe datang ka dokter bebeja hayang boga anak diperiksa ku dokter lalakina awewena cek dokter ieu mah moal boga anak mandul. Panasaran datang deui ka dokter nu lain, periksa deui tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pogatan sia kawin deui coba jeung nu sejen. Boting salaki sia letoy. Coba babari orang dokter lain naon lain atuh. Tapi jana mah datang deui ka dokter, cek dokter diputus tetep mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak. Geus sababaraha tukang urut datang leuh cenah iku hayang jasa boga anak kabita, jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak.
maut mun anak soleh bisa ngadoakeun be indah amat ieu boga turunan teh ang datang ka Tuhan Syekh Abdul Qadir saking naja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah nu teu diijabah sebabnya nama hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh teu mementingkeun diri boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangkeun dibikeun bae kajen nyana mah teu dahar kos urang persis jasa urang ya Allah eta lah mementingkeun batur urang mah lain atuh memeka batur urang heula aja kieu nya batur nyaplek urang henteu ye atuh naon kos nu bener teh urang mah kos kitu ngomong gitu teh kos bener ente datang ka Tuhan assalamualaikum waalaikumsalam aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun periksa ke dokter geus 7 dokter menyatakan mandul moal boga anak diurut geus menyatakan mandul tapi abdi keukeuh hayang boga anak abdi mapang doakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak tungguan Tuhan Syekh langsung salat asup ka alam gaib dina salatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz barang dideuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul mandul itu boga nyana salat deui ka Gusti ngadoa deui ya Allah ya Rabbi abdi mah tidak mau tahu eta doa pohara jasa abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabbi Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan Abdul Qadir coba tanya ke malaikat bisi teu kadeuleu ku maneh kalau hilmah pun tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanana mandul kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi ya abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobahkeun ta tulisan kira-kira tengah doa Masya Allah kagedep kali begitu kagedep kali guys Abdul Qadir ulah ngadoa deui atuh terus-terusan sia ngadoa ieu guys pejakeun gadah we dibere anak gitu tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 anak sebab sia bisi ngadoa deui cenah 7 kali ngadoa 7 kali dibere anak ngan bejakeun sing hade kitunya kudu menghormati wali Allah sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti bejakeun berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api tenden dia diliongtin tenden diliongtina nya geus ieu syarat ulah dipiceunnya muhun Tuhan alhamdulillah sakieulang teu diberenya hos sabara nama anak mah ngan da balik we ka imah langsung balik ka imah nyana biasa sosonoan jeung salakina teu lila langsung nyirah
Telila langsung karasa rene 9 bulan borosot ngalahin bunga luar biasa dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ye hasil doa Tuhan teh alhamdulillah tuh geus segera urusnya kasep nya halimpu bagus tak orok lalaki menang 40 poe reuneuh deui terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuan Syekh langsungkeun deui orokna lalaki nyokosep luar biasa wah urus cek Tuan Syekh diurus menang 40 poe reuneuh deui terus beta mah rene datang ka 7 bunga tetap jarak ke bunga alhamdulillah cakna bu pahara jas ngan nyana bari kieu bae aya mah berarti lain doa Tuhan se aya loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda cekna lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran Tuhan Syekh tetep encan terlihat sebab ieu mah anu kajadian cekna datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mah ngan pas ka ditu pas memang bener-bener haju naon gitu deuk dibere geus bae eta liong tin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah nah lain doa Tuhan Syekh langsung harita keneleng nyana ieu pinsan plek begitu pizan ngadaenge suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh 7 maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti aya nanya aya di mana mah ieu leng-lengan ieu leng-leng emang tas di mana sakina tas di akhirat ambo jawa amat lalakon tas di akhirat sagala Ges diberi nginum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung molotot ieu saha deuk dibejaan ku salakina atuh nyana ge karak cager asana mun dibejaan pinsan beneran modar ieu mah ieu teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya dihareup ngajajar kabeh 7 cek salakila tuh coba bae tingali tama mait saha barang di deuleu sirah getihan kabeh beulah kuluna ja ieu mah anak anak kok ieu tidak bisa ngadadak maot sakaligus haju kula ge pinsan pohara jasa cenah aya naon salakina langsung mamawa liong ti neng jimat ti Tuan Syekh teh ieu ulah ditoler-toler coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya coba bejadi ka ditu ka Tuan Syekh bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat teh babejanya terus dibawa ka Tuan Syekh bebeja nyana bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah 2 padahal 7 berarti ieu seolah-olah lain doa Tuan Syekh tah kungsi noler-noler tah ieu leleong tin dipiceun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo cek Tuan Syekh pamenta ku pohara sia Tuan Syekh langsung salat deui teh
salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun kawala aing teu percaya kawali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jageun mijakeun katua-kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar eta nya ngahaneng we kieu Masya Allah kakarak dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir al Jailani lipan pohar aja saya ya Allah pernah gak kula gaya nu maksa maksudnya lain boga anak yang maksa yang nyandung itu bapak hari tak maksud gitu pak kudu maksa tuh sih asal boga duit nyandung gak itu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuan Syekh Tuan si karomana pohara amat lamun daek keula karomah ieu mun daek geus moal kawadahan ngan kula embung embungeun nya mah boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ na almarhum mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mih ge karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain letik-letik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh emang bawa kitab iya emang bisa baca ya kagak itu juga bawa iya tuh supaya kelihatannya itu bagus aja waduh jadinya nyarupan ka kiai mau kitab eta karomah tekarasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah tekarasa ya Allah ya Rabbi jadi lain bisa hiber napak sancang dan lain sebagainya tah bisa asal dur zuhur berangkat sholat dur asar berangkat sholat dur maghrib berangkat sholat isya berangkat sholat eta karomah lain letik-letik tekarasa tak urang mah urang boga pamajikan nurut ka urang boga karomah buat eta mantap pohara kan tetangga orang mapan bo dimarahan bae ku pamajikan aya anakan mah terus ngan dimarahan bae ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa tak karomah ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta ta ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka sorga ulah hese-hese masyaallah ya urang diuk di majelis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka sorga
mantap ulah cok dicing di handapeun kipas dam aduh tapi sorga teh loba jasa masya Allah karomah teu karasa tak karomah teh kos kitu. Nah ieu urang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain di dieu bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur di mana dia tuh di Malaysia kemudian atuh di Burma anu araya thariqah di dunia bae geus puguh di Irak kemudian atuh ayeuna mah di Pakistan di India dunia tanggal 9 teh pohara gas. Lain lalagan tanggal 9 mah pohara lobana di dunia. Entak turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya teh teu bisa. Sebab jana menghadiri Mas di tempat-tempat kitu anu nyana geus diundang. Iyalah karomah Tuhan. Geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Syekh Abdul Qadir kemudian boga anak parawan gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal deuk dizinahan nyana teh memeh deuk dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula artina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogoh lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah embung nya diintip ku eta lalaki raha sia kaleuweung iraha sia kaleuweung pas dina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna keur sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun wah teu tanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan eta awewe geus ngadoa macem-macem doa ti mimihna kene ti bekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam aduh maksudnya geus lempeng biasa gitu tinggal nembakeun doang Masya Allah nyana ngajrit ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya Allah Tuan teh boga wali Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti kabeneran Tuan Syekh teh keur ngalawudu artina ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu oh aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekel kojana dialungkeun teng alah batan bom atom jeger bae kena tarang ngaguling langsung hiji deui dialungkeun kena dada deuk ngagoler teu kacaritakeun ku kumahana salamet bae awewe di dinya begitu salamet langsung make baju deui langsung make kutang dipake deui jero salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin beres bakiak dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang nah ieu datang di pakampungan anu jauh wagila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa lempang langsung lempang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ke Baghdad pas keur pangajian
begitu ke pengajiannya na datang mau bakiak disambut ku tuan Syekh dia teh cenah bakiak nu kula kadir patu jamaah ribuan garita kaget keke datang aya awewe tur mau bakiak kumaha mimitina nah eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu nah ieu tanda bukti ieu bakiakna masya Allah. Iyalah tuan saya mentak kamari waktu ke perang Irak Amerika dibom terus tama bom nyinghai menyingsai nyuai teu bisa ngabom makom tuan Syekh Abdul Qadir aman we kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh makamna utuh pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat kadarinya asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya aman tenang di jero mah eta bom luhu wah dicecer terus mentak dakwahna para wali mah geus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena ditelitilah ku para pilot ku para tentara Amerika akhirna lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam kitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislamkeun jelema urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu sia aya orkes sia ulah sok nonton we goblok sia ye ulah haram sia mah aja ka mana aing anak heula ka ditu sugan aya di ditu di mana di ditu di orkes tolol tak budak teh bebeja deui ka aing jo di ditu na kebal ditolol tak haji dakwah si kos kitu bebeja dengan anak korengnya dengan birit biduan teh hese dakwah ilah tuan Syekh Abdul Qadir masya Allah karomahna nu pohara jas eta teh jelema kitu anu pernah nincak majelis kaula atau liwat majelis kaula etang ke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Syekh Abdul Qadir saja loba anu pernah liwat bae ka majelis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat liwat doang aya kan poe minggu urang deuk nyin majelis tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat cukup geus sakitu doang beres siapa kurang aing liwat doang dititah lagi asal ke aku murid guys beres ya Allah ya Rabb ikaromahna pohara jasa ya Allah jelema maut begitu maut kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka bapana ngojai di neraka udang tias anakna langsung cerik datang ke tuan Syekh aya naon abah maot atuh abah maot sih geus lila geus aya mah meureunan 7 poe mah kunaon kaimpi ku abdi kaimpi kumaha keur ngojai di neraka Bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kula teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama pernah ngadaengkeun ngaji kula teu pernah nya nama pernah wau henteu cenah mah nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon henteu cenah mah teu nyahoeun gawe naon bae tuh Bapak sia orangnya saya tuh ampura Bapak kula mah duh geus teu nyaon naon atuh pates ka neraka ge jantuan saya tapi tetep banyak dulu di neraka ku nyeri jasanya na digodog ancul-anculan aduh nu panas abdi betul asa sugan sakanya hosia Bapak siap pernah henteu ieu datang ke majelis henteu cenah mah liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak oh pernah liwat ngudag ontak langsung tunggu heula langsung nya salat gitu salat asup ka alam gaibna menta ka Gusti murid abdi pangjalametkeun Mang Anu tak nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti cak Gusti Pantama lain murid iranya na jadi murid sia
ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengikeun teu pernah wauh teu ira jadi muridna ngamajelis teu pernah eta Gusti Janal ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid. Waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun teu ekos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka geur kieu alhamdulillah bejakeun ka Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh tuh komo urang mau poe minggu liwat atuh geus murid be pokona mah geus nya teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta tapi geus diangkat ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya dia tuh jor bae sia aing karasa sia geus modar sia kitu bae ulah hese ulah mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang kuari mah dia geus jelas dina Al-Qur'an ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitabna geus jelas jasa eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah percaya ka aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala oh karomahna geus pohar jasa Tuhan saya jelema boga anak hiji-hijina nya kasep nya pikarespeun manehanana ilu ngalalau ka laut pas datang ka laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut inting-intingan informasilah ke mana bahwa anakna ti kleboh peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut ceurik datang ka Tuan Syekh minta disalametkeun anak abdi jatuh geus maot papan kumaha cenah geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak aya kos gituan teh sarua kos di urang nasiban nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh iki nu datang ka Tuhan saya nu barodo nu pinter mah masa atuh kikituanan bodoh anak hiji-hijina keur mejeuna dipake karesep ku abdi maot di mana maotna di laut haju hayang hirup deui kumaha sia yang hirup deui geus maot menta bae mah coba ka Allah maksa pametak aya geus geura balik bae tuh ka ditu geus aya di imah aya geura balik nyana ka imah bang di deuleu jajan aya nyana nungguan balik deui ka Tuhan saya Tuhan can aya jakeunna di imah can aya encan peureum Tuhan saya geus geura ka ditu balik aya ge datang ka imah keneh bae datang deui Tuhan sok halalaga abdi atuh air kaya aya ku atuh iki mah pan bo abdi lah itu bisa tuh itu air bisa sih kaya itu bisa tuh geus tuh bisa karana cenah geus geura balik ulah sok halalaga ye ati lu ieu mah moal cek Tuhan saya teh geura ka ditu geura balik lah di jalan teu percaya aing mah sanajan geus aya-aya di ngalalaga Tuhan saya masuk ke teh barang datang ka imah aya keur kieu mah jeh isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah hei saya hirup gua lagi teu arti gua jadi hirup deui gua ieu Masya Allah ditangkep ku mana nu luar biasa tuh asa ngimpi nyana bebeja ka Tuhan saya kumaha aya geus aya mah geus geura balik ka ditu lain kitu eta Tuhan ku bisa aya deui abdi mah hayang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal ka harti geus eta mah kakawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal Tuhan saya ngajungkel ka Gusti Allah artina Gusti si ieu masih keneh resep henteu ka abdi
lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema. Ya kari naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu keluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi. Ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ke kos itu urang lamun ngadengikeun karomah-karomahna okos lalagaan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu hese teu percaya sebenarna mah jakaromah teh atuh dihandapeun mukjizat Kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan mah teu kadeuleu sarua bae kurang kumaha istimewana leuwih ti istimewa hese nyaritakeunana tuh jatuh bulan teh kapan datang ka Kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui ngahiji deui sujud ka Kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae oh sihir tah mah de kurang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah. Jadi tadi bukakan pintu mata hatena mah tuh hese bae. Geus ulah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sungutna. Pan ieu karomah ieu. Soek tak karomah tah. Praksi bebeneran deh kos kituna. Ini bisa jokeun enti tah ku Ki Uci cenah. Ai gatempuhan. Aduh, hese itu percaya. Sudah pikiran batur. Urang bae percayakeun ka Allah. Percayakan ke Kangjeng Rasulullah percayakan ke wali-wali Allah jangka salamatan orang beres jaloba jasa ke rumah Tuhan Syabdul Qadir mana tidinya malaikat turun malaikat bejakan gitu sakumaha mistina ya bejakan turun malaikat tek naon malaikat di alam nu itu lain aduh harapan kos kieu we selamat datang malaikat iya dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini waduh dari Kronjo ya lain kos gitu siapa nggak bayangkeun teh kos gitu lain ima di alam nu itu ya alam zahir asup urang ke alam batin asup kasir gaib ngaranna leng kapanggihna di ditu awakna di dieu ai hatena mah di Cikupa di Masarwiti. Eta gaib-gaib blon mah. Ieu mah asup teng ka ditu ka Gusti Allah. Kumaha moal kaharti ku urang. Urang mah kahartina model tadi. Urangna di jero masjid, di luhureun sajadah, ai hate urangna di mall. Eta kan kaharti teh ku sia. Kaharti jatuh mah aing pagawean aing cenah kos gitu mah. Atuh eta leng-lengan nyaba ka mana pan eta datang. Atau jelema nama di Cikupa di luhur saja ada bagus di sajadana kunaon aya hatena di Bandung eta nyaba ka ditu cak Allah salat cek koski masih salat sia keur di hareupan ku aing hate sia ka mana eta ngaranna nyaba da ieu mah diolah ruh teh diolah batin teh ruh saenggeusna diolah bisa keluar trek bisa ngobrol urang jeung urang ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 mendakan Tuhan Syabdul Qadir pernah buka 40 jeleman di ditu aya di ditu aya di ditu aya di ditu aya hayang bungah jasa kehadiran ku Tuhan Syekh iraha tadi magrib ye di aing di aing 40 ngaku kabeh puyang kabeh ieu mana nu bener urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah duit kanu ngoran duit kanu kolot ya cumpon kabeh sia mah kadinya bae si pikiran ada tuh. Ya Allah ya Rabbi. Agihan ke malaikat di alam itu si gade.
Ulah cara tadi salaman pelukan, waduh udah lama bener. Gimana transaksi ini kita? Malaikat transaksi segala pabrik segala naon. Yang nama anti dunia. Geus kapanggihna urang jempan malaikat mah lain lalaki, lain awewe. Malaikat mah teu beuki dahar, teu beuki nginum. Malaikat mah tara jima, tara sare. Malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat. Kanjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih. Atuh leuwih luhur Kanjeng Nabi mah. Lantaran Kanjeng Nabi mah tina nur didamelna Tuan Abdul Qadir mah biasa cara urang. Nu mantak keur kumaha bae Kanjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid, di imah, di jalan. Leuwih pohara Kanjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuan Abdul Qadir. Iraha bae malaikat diinstruksikeun datang. Tuan Abdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu. Jauh Tuan Abdul Qadir jeung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah pak datang. Keur iraha bae, keur kumaha bae. Bahkan nu kaberenehan keur meujeuhna malaikat Jibril datang, aya urang dinya kadel. Dak barang geus beres gitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul. Taros ku sahabat Abdullah, eta tadi saha? Malaikat Jibril. Bah, tuh lain kita tadi bebeja. Bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah. Ai ku ente mah pagon moal tetap. Ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden. Dumal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadul. Oh tuh. Wih, mantap jasa. Nu mana? Baju berem. Eta emang mata sinden mah kos gitu. Ari atuh Abdullah bin Umar mah atuh matana mata itu mata malaikat atuh kadeu. Ya Allah. Bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril. Aisyah, Jibril hatur salam alaikalissalam. Bangun teu bungaheun teh biasa bae. Barang menang saminggu mah. Aisyah ulang. Allah hatur salam kakarak. Aduh, pohara jasa. Diatur salaman aku Allah. Ente. Ente mah diatur salam ku calo pan. Duit ka bawah ku ente. Masya Allah. Tuh ya, malaikat datang ke Tuan Syekh. Begitu datang hampura cek malaikat. Kula diinstruksikan ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikan ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk. Idinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh. Doa kadua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun. Doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imah. Oh gitu cek Tuhan saya tuh gitu. Jangan sujud deh gak Gusti Allah. Gusti Bapak Maha Kawasa kok make kikituana. Eta wali geus gaingna doa kos kitu nya. Atuh bacak naon Gusti teu kudu make malaikat. Atuh langsung bae sih jijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal rak jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un pan karituna kun fayakun. Kok bisa kos gitu sih? Cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula deuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah. Aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir. Ya, tetap kudu make syariat. Dan mantak urang sagede Tuan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah. Allah na tetep make syariat. Ngadamal bumi langit. Padi teh saminggu Gusti Allah. Padahal mah babarieun Gusti Allah mah. Tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Genep poe kan peuting. Sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy. Tah, itu bisa teh Gusti Allah kun jadi. Tapi kan teu kitu. Tetep aya perwakilan-perwakilan. Tukang nyebut nyawa Israil. Tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril.
tukang gitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil. Oh, hampura atuh Gusti. Abdi sogol ka Gusti cek Tuan Abdul Qadir. Ieu mah abdi mah hayang nyaho be segala rupa gengan hampura. Tetep ngalaga hampuran Gusti sogol. Tak itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain lalaga. Karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantak muringkak bulu karomah. Satu ketika Tuan Syekh teh eueuh di imah di majelis teu aya di masjid teu aya di tareangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah ditongton ku jelema loba sugan teh keur naon di luhureun cai kieu ternyata lauk seluruh lauk berbagai jenis lauk daratang ngusapan dampal leungeun Tuan Syekh kabeh nyanana kieu bae jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres langsung Tuan Syekh indit deui kabeh ditaros ai tadi naon kula diondang ku murid kaula di laut cekna hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantap kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan kula poai kan jutaan lauk taba teu eureun terus sing beletik ka dieu lamun urang mawa jaring urang maka lauk mantep jasa ye urang mah tung geus mantap birak lauk geus sebab deuk diganggu ku urang mah ikutan saya mah tuh lauk narurut mau nurut kabeh aya waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana ngan maung mapan kudu dibere daging nu mantak asal datang ka di daerah ka muridna pangnangankeun daging deuk sapitah deuk embetah pangnangankeun kitu bae selalu akhirna nyana nyaba ka Tuan Syekh begitu nyaba ka Tuan Syekh datang ka dieu maung paeh begitu di dieu maung paeh langsung sujud eta wali ka Tuan Syekh hampura sebab naon nu mantak maung paeh ieu boga rasa takabur jeung Tuan Syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naek maung nya nama teu kadengekeun naek maung nu mantak eueuhna naonan Tuan Syekh mah lah sampai coba aing deuk didatangan kos kumaha sih teh Tuan Syekh yeuh barang datang kadinya turun kek paeh mah ceurik nyana cek Tuan Syekh teh ieu deuk dipaehan terus apa hirup deui hampura cenah kula kasobogan kula kanyahoan ieu mah terserah ngan kula pan balikna jauh hirupkeun deui hirupkeun deui tawadukeun hate kakarak tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna ihwal ti anjeun dalam mau geus kieu atuh ulah kitu cenah mau ulah hajuk kuari mah bangun buringas kitu kula paeh tawadukeun deui makin tawadu mau bisa ditumpakan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haji urang ka Taman Safari hayangnya turun urang di mobil oke selamun urang nu bisa naekan nyana atawa nyana nu bisa ngegal urang asana nyana Masya Allah Buyut Badzur naik maung Syekh Asnawi naik maung Syekh Maghribi naik maung para wali naik maung Masya Allah aya urang boro-boro naik maung naikkan pemajikan ge marah bata pemajikan boro-boro mau pemajikan ge deuk nyangkrem pemajikan cek urang atuh siap maung beureun ieu aduh ya Allah ya Rabb aduh tidak tunduk ke pemajikan Allah takdir ya Bang Haji pelaksanaan ya Bang Haji bantak di pending gak masalah ya Bang Haji
letak di roti ayah kepastian naona ina urusan Torop Zaid ngarusak karena salah saiji anggota Ki Umar nu dirusak nate lain sukuna sakadar ping-pingna taeta syarat bayar diat dalat tablugopi diat tanas alat tablugo diat tanasin asal ulah datang ka diat awak-awakan bae lamun diat anu geus katangtuan mah geus bubu ieu mah du cantang tuh na ieu mah ke kuduna dikakodikeun ka hakim bayar torogna bayar kerugianana sabaraha duit tergantung hakim wa yuqawamu jeung direga-rega badan dimalihi sabada ngemuna engke eta anu dirusak ping-ping misalna engke kapan ditangani atawa teu ditangani keur ditangani bae ku dokter ku medis nah ieu datang ka sabaraha keur teu ditangani berarti kan jadi ngemu tah ieu sabada indimal marambat atawa henteu sih artina marambat teh ka mana ieu bakal ngepekna nah ieu diperhitungkeun Ilam yakuna busun maka lamun teu aya kakurangan tubiro akrabun aksini lalindimal rekenlah nupang deketna kurang kana indimal wakila cek sagaol mayu qadiruhu qadin bijtihadi ijtihadlah hakim atau qadi kudu sakumaha eta kerugianana wakila lagur mah cek sagaol teu aya kudu teu aya tempuhan wal jarhul muqaddar ari jarhul muqaddar geus kaliwat dihandap aya mudihah dan tatu-tatu anu lainna anu dituturkeun terus ka dina tatu sin dan lain sebagainya wa ma la yuqaddaru wallahu a'lam.